Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun ieu nazam salajengna anu insyaallah dijudulan Alam Dunia dina danget kiwari. Mugia manfaat pepering khususna kang Al-Fakir ngalirah hadad hasbi umumna kang urang sadayana. Amin Allahumma. Alam dunia geus paciweuh bencana datang ngeureuyeun nu maksiat beuki maceun nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng. Alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakeuh ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katuti magera runtuh. Alam dunia beuki hancur jalma-jalma geus lalacun silih hewan jeung dulur poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek geus loba jalma nu fasik umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki angan loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyararimpang. Alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieun ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieun. Dunia geus tere kiamat ayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat meh bagja dunia akhirat. Amin Allah.